wa rasuluhu amma ba'd. Para sepuh, para ibu, para bapak jamaah pangaosan anu sami-sami urang sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sarta anu sami-sami urang sadayana miharep ridho sareng maghfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Layak tur pantes payu sarta merenah urang sadayana negerakeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Urang masih kena dipaparinan jatah yuswa ku Allah. Urang masih kena dipaparinan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Sehat lahir, sehat batin sarta ku kanikmatan sehat kalaluasaan waktos anu parantos dilimpahkeun dipaparinkeun ku Allah ka urang sadayana. Urang sadayana dimanfaatkeun loyuk sareng kapalai Allah Subhanahu wa taala digunakeun dina jalan anu pikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Dianggot taqarrub mangpaatkeun waktos sok sanaos urang sadayana parantos capek ngaos tanaga sesa nya. Mun tanaga sesa ieu waktos teh dango ngaos teh nya. Urang masih keneh nikreuh ngeureuyeuh ngalaksanakeun kewajiban urang kataatan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala sarta ngalap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina tiap-tiap malam Rebo di Masjid Al-Istiqomah saparantosna urang sadayana rengseng ngalaksanakeun ibadah salat Isya. Dipirig dituturkeun ku 2 rakaat rawatib bada salat Isya. Disusul ku ngaos anu alhamdulillah insyaallah pahalana baris kapimilik ku urang sadayana anu diimpahkeun ku Allah ka urang sadayana kanggo bakal urang sadayana hirup di dunya parat dugi ka akhirat. Sadayana bentuk ibadah anu sunatna anu wajibna anu parantos ku urang sadayana rengse dilaksanakeun oge ibadah anu kurang ayeuna nuju digarap dimakbul ditampi ku Allah janten amal soleh sarta janten panglebur panghapus kana dosa-dosa urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tatecan dugi kana pokok bahasan materi urang doakeun wargi urang Mang Didim anu ayeuna anjeunna dipaparinan ujian ku Allah Subhanahu wa taala. Mang Didim ing disehatkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Margi aya di kasehatan anu sumpingna langsung ti Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala anu maha kawasa pikeun ngicalkeun panyawatna. Sarta Allah nu maha kawasa pikeun ngadamangkeunana deui sabihara bihari deui. Nah kitu deui pun incu ayeuna nuju kedamang pun incu oge. Hasil pun incu saurna tipes. Tadi simkuring sempet. Mudah-mudahan Mang Didim sareng pun incu di damangkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sepuh, para ibu, para bapak jamaah pangaosan rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sareng rasulna nerangkeun sabada kahirupan ayana hirup dalam dunya maka sadayana jalmi-jalmi bakal ngalaman ayana kahirupan hirup di alam akhirat. Ieu sadayana kedah ditampi kurang sadayana ku kaimanan. Naon margina seueur jalma anu teu yakin teu percaya bakal ayana hirup di akhirat. Kulantaran jalma-jalma teh teu yakin teu percaya bakal ayana kahirupan jeung hirup di akhirat, dugikeun ka nalika hirup di alam dunyana. Kahiji ngalajur hawa nafsu, nutur-nutur kahayang pangajakna nafsu setan fisabili syaiton. Nu kadua kulantaran teu yakin bakal ayana kahirupan di akhirat maranehna
ngahalalkeun sagala cara sarta nu katiluna maranehna kufur ka Allah Subhanahu wa taala. Tah kahirupan di akhirat mah sur Allah Subhanahu wa taala leuwih hade tibatan kahirupan nu aya di alam dunya. Konsepna nu kahiji Allah nguningakeun dina Al-Qur'an, ibu-ibu mah tos ngalotoknya. Nu kahiji surah Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walal akhiratu khairu laka minal ula. Surat naon teh Bu? Ngahuleng ibu-ibunya. Walal akhiratu khairu laka minal ula, jeung ari akhirna teh leuwih alus tibatan mimitina. Kurang sok dihartoskeun walal akhiratu jeung ari kahirupan di akhirat teh khairun. Khair eta leuwih alus minal ula tibatan kahirupan di alam dunya. Patarosanana eta Quran surat naon Ibu? Quran surat Ad-Duha ayat sabaraha? Leras Quran surat Ad-Duha ayatna ka sabaraha? Sok etang heula bari ngawitan di Ad-Duha. Ayat 4 nya. 100 kanggo Ibu lah. Nya. Dina Quran surat Ad-Duha ayat 4, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kahirupan akhirat teh eta leuwih alus tibatan kahirupan di alam dunya. Nu kadua, walal akhiratu khairu wa abqa. Quran surat naon tah? Quran surat Al-Ala 100 bab babnya kaum pasolihin. Walal akhiratu dina Quran surat Al-Ala. Jeung ari kahirupan akhirat teh khaireun leuwih alus. Langkung sae wa abqa jeung kahirupan akhirat mah bakal langgeng. Nya. Ayat sabaraha tah? Walal akhiratu khairu wa abqa. Quran surat Al-Ala ayat sabaraha? Sok bari tisabihi seula. Bari tisabihi seula. Sok. Pak Enar tah mah Pak Enar. Ayat anu ka-17. Quran surat Al-Ala ayat anu ka-17. Surah Allah walal akhiratu khairu wa abqa. Ari kahirupan akhirat teh eta leuwih alus sarta leuwih langgeng, nu bakal langgeng. Bentennya, benten teu. Kahirupan dunia mah bakal mengalami kehancuran, kahirupan dunia mah bakal mengalami keruksakan, tapi kahirupan akhirat mah bakal langgeng. Hartina hirup di dunia teh moal lami. Kartosnya. Nah, jalmi-jalmi engke saparantosna kahirupan di alam dunia aya kahirupan di akhirat. Dina poe kiamah keur jalmi-jalmi anu iman, jalmi-jalmi anu takwa ka Allah Subhanahu wa taala sarta midamel amal soleh, yakin bakal pependakna sareng Allah Subhanahu wa taala. Yakin bakal ayana poe kiamah, yakin bakal ayana kahirupan di akhirat. Anu eta kahirupan akhirat teh langgeng. Kahirupan di akhirat mah jalmi-jalmi hirup di akhirat. Upami nyeri salamina. Upami bunga salamina. Upami sedih salamina. Nya, upami bagja salamina eta kahirupan di akhirat. Bentennya sareng di alam dunia. Di dunia mah dilema hidup. Problematika hirup. Nya. Cer problem kan nya. Aya susah, aya bunga. Aya sedih, aya senang. Nya. Aya gembira, aya nya sakilah kanya ku bapak-bapak ku ibu-ibulahnya. Tapi di akhirat mangke moal. Nyeri salamina. Susah salamina. Perih salamina. Bunga salamina.
Itu kehidupan di akhirat. Ya. Romantika hirup gitu kan di alam dunia mah karaos pan ku urang. Ibu osok sedih, osok bunga, osok. Ibu osok susah, osok senang. Nah, gitu itu romantika, dilema sareng problema hidup di alam dunia. Tangke dina poe kiamah nya. Aya jalmi-jalmi anu kahiji golongan ashabul yamin. Naon ashabul yamin? Tah nu kahiji aya golongan jalmi-jalmi ashabul yamin. Golongan jalmi-jalmi palih katuhu. Nya. Nu kadua aya golongan jalmi-jalmi ashabul simal. Golongan jalmi-jalmi ti palih kenca. Nu kadua aya golongan jalmi-jalmi ashabul maimanah, aya golongan jalmi-jalmi ashabul mas amah. Ya. Terus jadi aya golongan jalma-jalma ashabul maimanah. Ade sanes maimunah. Ashabul maimanah aya golongan jalmi-jalmi ashabul mas amah. Tah salajengna ku Allah Subhanahu wa taala diuningakeun golongan jalmi-jalmi ti palih katuhu sareng golongan jalmi-jalmi ti palih kenca. Patarosan Bu, ari urang asalna ti saha? Urang asalna ti saha? Urang diciptakeun ku saha? Ti Allah. Terus urang bakal uih ka saha? Ka Allah. Urang asalna diciptakeun ku Allah. Nya, hartosna urang asalna ti Allah. Da urang diciptakeun ku Allah. Engke urang sadayana bakal uih teh ka saha? Ka Allah. Allah nu bakal menta pertanggungjawaban urang sadayana khususna umumna umat manusia nu aya di alam dunia nu kapungkur nu ayeuna oge engke umat-umat di akhir zaman. Nu kaduana Allah bakal ngumpulkeun jalma-jalma. Sarta anu salajengna Allah Subhanahu wa taala engke di akhirat bakal nyadiakeun dua tempat keur pangeussi jalma-jalma anu ku Allah disadiakeun. Kahiji tempat anu pinuh ku kahinaan, tempat anu pinuh ku kaperihan jeung ku kanyerian nyaeta neraka. Nya. Nu mawi neraka teh hiji ngaran hiji tempat anu aya di akhirat. Aya ashabun punten aya adabun adim siksaan Allah teh. Aya adabun alim nya. Aya adabun syadid, aya adabun muhin. Nya. Adabun adim siksaan anu kacida pisan gedena. Adabun alim siksaan anu kacida pisan perihna. Adzabun syadid siksaan anu kacida pisan rongkahna. Adzabun muhin siksaan anu kacida pisan hinana. Patarosanana enteng mana tah tina siksaan anu opat di antara nya hiji we ti antara anu opat. Nah enteng adabun adim, enteng adabun alim, enteng adabun syadid, enteng adabun muhin. Enteng mana? Gambaran kieu Bu. Sim kuring sering ngadugikeun nya tiap-tiap pangaosan. Ieu mah kanggo mengkaji ulang we nya. Ibu bade ngagoreng nasi. Nya. Nganggo telurnya. Kan upami ngadamel nasi goreng nganggo bawangnya. Ibu teh ngiris, nyiksik bawang.
Nah eta mah telunjuk ibu kakeureut ku peso. Nya. Teras ibu kakade ku bedog. Enteng mana kakeureut ku peso sareng kakade ku bedog. Teu aya nu enteng. Kakeureut ku peso perih, kakade ku bedog perih. Sabab naon? Darah pada keluar. Leres teu? Siksaan neraka teh aya nu enteng. Teu aya siksaan neraka nu haneut kuku, moal aya. Leres teu? Sok ibu mending kakeureut ku peso, mending kakade ku bedog. Entong duanana. Nah, upami entong duanana teu kakeureut jeung teu kakadek, hartina kudu apik taliti dina kahirupan di alam dunya keur bekal ka akhirat kudu apik dina ibadah. Nya. Kudu nyunah kana contoh ti Rasul. Terus ya. Kudu taat ka Allah, taat ka Rasul, cinta ka Allah, cinta ka Rasul. Apik we dina ibadah teh. Umur teh dihamur-hamur, nya. Tanaga teh disia-sia. Harta teh dipake rucah jeung awunta. Umur dianggo ibadah ka Allah. Tanaga dianggo ibadah ka Allah. Harta dianggo ibadah ka Allah. Hayatuna kulluha ibadah. Konsepna eta nya. Dianggo ibadah. Hartos Bu. Tapi jalma-jalma anu bakal ngarasakeun ngeusian tempat anu pinuh ku kahinaan, tempat anu pinuh ku siksaan. Eta teh jalma-jalma nalika hirup di alam dunyana maranehna nu tadi kufur ka Allah, ngabohongkeun ayat-ayat Allah, umurna dihamur-hamur, tanagana disia-sia, hartana dipake rucah jeung awuntah. Pan geus tara kagoknya jalma nu kufur mah. Jalma nu kufur ditambah ku musyrik, tambah ku bid'ah, ninggalkeun ibadah, boga harta dipake salingkuh, boga harta dipake poya-poya, nya jelas bakal ngarandapan siksaan anu kacida pisan hinana, siksaan anu kacida pisan nyeri jeung perihna, dibeuleum ku seuneu neraka. Tapi kanggo jalmi-jalmi nu iman, jalmi-jalmi nu takwa, jalmi-jalmi anu midamal amal soleh, nya umurna digunakeun luyu sareng kapalai Allah dianggo ibadah, tanagana dianggo ibadah ka Allah, hartana dianggo ibadah ka Allah lewat zakat, pamitos nisab, nya. Lewat infak, lewat sedekah, nya. Maka ieu jalmi bakal nempatan tempat anu dipika ridho ku Allah Subhanahu wa taala, tempat anu pinuh ku kanikmatan, tempat anu pinuh ku kabagjaan. Nyata al-jannah. Para bapak, para ibu, ikhwatu iman jamaah pangaosan rahimakumullah. Jalmi-jalmi engke dina poe kiamah teh golongan anu katuhu bakal nampi buku catatan amal ti palih katuhu. Golongan jalmi-jalmi anu nampi buku catatan amal ti palih kenca nya. Taya teh golongan jalmi-jalmi ashabul simal. Golongan nu kenca. Nampi buku catatan amal ti palih kenca nalika hirup di alam dunyana. Patarosan ibu sareng bapak-bapak hoyong nampi buku catatan amal teh ti palih katuhu ti palih kenca. Cimkuring ngacung pangpayuna nya hoyong ti palih katuhu. Kartos. Jalmi-jalmi anu nampi catatan buku catatan amal ti palih kenca nalika hirup di alam dunyana. Dina Quran surat anu ka-7. Quran surat naon tah surat anu ka-7? Surat naon? Surat anu ka-7. Sok. Kahiji, ti kahiji deui. Kahiji surat Al-Fatihah. Nu kadua Al-Baqarah, pinter eta di Al-Baqarah mah. Nu katilu Ali Imran. Nu kaopat surat An-Nisa. Nu kalima Al-Maidah.
Nu kagenep nu katujuh Al-A'raf. Ibu kereng sengaosnya di bumi tinggal Quran surat nu katujuh Al-A'raf ayat 40. Nya. Allah Subhanahu wa taala nguningakeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tahsur Allah Subhanahu wa taala innal ladzina kadzdzabu bi ayatina. Ya nalika jalma-jalma hirup dalam dunyana. Inna saestuna alladzina jalma-jalma anu kadzdzabu maranehna geus ngabohongkeun bi ayatina kana ayat-ayat kami. Ai Al-Qur'an, ya. Jalma-jalma geus ngabohongkeun kana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wastakbaru anha. Keur ngabohongkeun kana ayat-ayat Allah, tuluy takabur. Anha teu daek narima kana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala nu tadi. Keur mah tara ibadah, ninggalkeun salat anu 5 waktu, ditambah ku kufur kana ayat-ayat Allah nya, tambah ngabohongkeun, ditambah musyrik ka Allah, ditambah bid'ah, ditambah rucah jeung ngawuntah, dibarengan ku salingkuh. Hartana dipake poya-poya, hartos teh. Jelas. Eta jalma-jalma lamun mautna can kaburu tobat, dibeuleum ku Allah ku seuneu neraka. Ta innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha. Saur Allah Subhanahu wa taala la tupatahu ya. La moal tupatahu tina pataha yaptahu pathan moal dibukakeun la tupatahu moal rek dibuka. Lahum pikeun maranehna abwabus sama panto lawang-lawang langit. Nya. Jalma anu takabur teh nyaeta jalma-jalma anu ngagulkeun dirina sorangan jeung condongna pandang kana diri leuwih onjoy, leuwih alus tibatan nu sejen. Teu sadar padahal di atas langit masih ada langit. Kami telepat mah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna ngadawuh anu anjeunna dibimbing ku wahyu. Engke aya golongan jalma anu diacuhkeun anu dicuekeun ku Allah dina poe kiamat. Nyaeta jalma miskin bari takabur. Hirup dalam dunia teh miskin teu boga nanaon. Tapi takabur. Agul ku payung bututnya. Keur mah miskin hirup teh teu boga nanaon, tamah takabur. Dicuekeun, diacuhkeun ku Allah ke dina poe kiamat. Jalma-jalma anu takabur keur mah kadzabu bi ayatina ngabohongkeun kana ayat-ayat Allah, tuluy takabur. Teu daek narima kana ayat-ayat Allah nu dijelaskeun anu diterangkeun anu dibacakeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambah takabur, teu yakin bakal ayana hirup sabada mautnya, teu yakin bakal ayana siksa kubur, teu yakin bakal ayana nikmat kubur, teu yakin bakal ayana pertanyaan kubur, teu yakin bakal ayana gencetan kubur, teu yakin bakal ayana hirup di akhirat. Nya alitan we pan nya. Sok aya letupan-letupan anu ka kuping ku urang sadayana pan nya. Geus paeh mah paeh we. Matak nu paeh teu baralik deui oge meureun betaheun. Lain betaheun teu aya widi ti Allah. Teu bisaeun padahal maranehna teh hayangeun baralik deui teh ka alam dunya. Hayang migawe amal soleh kan gitu. Tapi keur jalmi-jalmi anu nalika hirup di alam dunyana ibadah ka Allah nya. Iman, midamel amal soleh, midamel amal solehna teh nya ku kaimanan, ku kaikhlasan karena Allah. Ngaraoskeun nikmat kubur pan nya. Ngaraoskeun nikmat kubur. Eta margina jalma-jalma keur mah kadzabu bi ayatina
ngabohongkeun kana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wastakbaru ditamah ku takabur ku sombong. Janji Allah la tufattahu lahum abwabus sama. Allah marek mukakeun panto lawang langit pikeun maranehna. Nu kadua Bu, ari anu disebut takabur teh jalma anu sombong takabur teh batrul haqqi wa gomtu nasi. Sakali deui nya jalma anu takabur, jalma anu sombong teh batrul haqqi wa gomtu nasi. Batrul haqqi nolak kana hak, nolak kana kebenaran, nolak kana hak, kana syariat Islam, nolak. Nya nolak kana ajaran Allah sareng Rasulna anu didugikeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nolak kana ayat-ayat Al-Qur'an anu diterangkeun, dibacakeun, dijelaskeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa gomtu nasi jeung ngahina ka jalma anu ngadugikeun hak. Artos Rasul pan dihina nya Abu Jahal, Abu Lahab kan gitu dihina Rasul teh. Kurang-kurang kaum Quraisy musyrikin Mekah, kafirin, dolimin, pasikin, jeung munafikin. Rasul dihina. Dan disebut takabur teh jalmi-jalmi anu batrul haqqi wa gomtu nasi. Maranehna nolak kana hak, nolak kana kebenaran, nya sarta ngahina ka jalma-jalma anu ngadugikeun hak, anu nerangkeun hak, anu nerangkeun tauhid. Nya. Dihina. Eta jalma-jalma nu takabur. Keur mah teu daek narima nya tamah ngabohongkeun kana ayat-ayat Allah tuluy dibarengan ku ngahinanya. Ngahina kana ka jalma anu nerangkeun hak. Pan eta teh geus numpuk kasalahan teh nya. Tos numpuknya dosa teh. Anu disebat la tupatahu lahum abwabus sama. Ditutupna pan latu patahu teh moal dibuka kan itu. Upami moal dibuka hartosna ditutup. Moal dibukana, ditutupna lawang-lawang panto langit keur jalma-jalma anu kalupur. Jalma-jalma anu ngabohongkeun, jalma-jalma anu al-mujrimuna. Jalma-jalma anu daroraka. Jalma-jalma anu resep migawe maksiat jeung kajahatan. Kahiji di antawisna bakal ditutupna keur maranehna barokah. Dicabut kaberkahan teh sehingga gaji mah gede. Gajina gede. 20 juta, 50 juta nya. Paling alit 10 juta, 20 juta tapi dah teu mahi. Kurang jeung kurang we nepikeun ka nyokot duit hak batur. Kartos teh. Nu disebut korupsi. Ibu kapungkur. Kapungkur ieu mah. Jalmi anu maok disebat maling, anu maling disebat bangsat. Kartos teh. Tah jalmi anu maok teh maling, nu maling disebat bangsat. Ari korupsi maling sanes. Jadi nu korupsi teh eta teh. Nah, eta suruh ibu-ibu. Kudu tanggung jawab ibu. Sanes suruh simkuring namanya. Gaji maranehna gede nah nyokot duit rakyat. Teu amanahnya digasab, dicokot, dipaling hartina. Hartina ieu latu patahu ditutup lawang keberkahan ti langit. Dicabut barokahna Bu. Teu mahi we. Kurang jeung kurang nepikeun ka gaji sakitu gedena dibarengan ku nyokot ongkoh, maling ongkoh nya. Moal dibuka ku Allah panto langit. Nu dimaksud di antawisna ditutupna keberkahan. Jadi teh aya keberkahan. Bujeng-bujeng mah duit 100.000, 200.000 nya. Duit jutaan, puluhan juta. Pamitos dicabut keberkahan ku Allah, moal nyesa, moal mahi. Nya.
Benten sareng jalmi nu qanaah anu syukur kan. Bujang-bujang mah 10 juta, 1 miliar. Mahi we. Mahi we. Loba aya sesana saeutik mah mahi. Sok sanaos gaduh 50.000, gaduh 100.000 tiasa infak, tiasa sodako budaka ka urus kitu nya. Ngartos teh. Taya teh kaberkahan. Cimkuring kantosnya ngadugikeun. Kapungkur lah sok urang nyoreang alam ka tukangnya, taya aya sepuh ieu pa anaknya, pana. Ibu-ibu ge paintennya kantosnya lamun cai herang walungan anu ngalir di urang. Kapungkur upami saatnya, aduh nu disebat nyair, disebat teh naon? Ngolahnya, pananya. Ngolah. Aya beunteur laukna teh kan, aya hurang, aya parai, aya tampele, aya sepat jarah, aya naon deui? Aya betok nya. Haremis di Ciherang di Walungan. Nya, seueur panu kengeng lauk teh nya. Ayeuna Ciherang, ayeuna sanes Ciherang nu kapungkur nya. Tempo teh saat Ciherang aya nu nyair ayeuna. Cimkuring sok napakuran bahwa dicabut keberkahan ti Allah. Naon sababna pangna dicabut keberkahan ti Allah? Bongana kembali nya kembali ka faktor SDM-na, ka jalmina nya. Walungan micen sampah ka walungan, rek aya laukan kumaha nya. Bujeng-bujeng mah lauk emas, lele nya. Beunteur jeung bogo milari ke ieu poe geus hese aya di Walungan di Ciherang nya. Kapungkur mah aduh eta nya pana tampele jongjolongnya beunteur betok sepat jarah sareng keuyeub teh dipinang samakbruknya. Dipinang samakbruk. Kapungkur teh Walungan Ciherang. Ayeuna tinggal ngaranna Ciherang teh. Nu sidik mah loba sampah nya. Teh kembali ka urang ka faktor manusiana. Pantes panginten surah Allah Subhanahu wa taala doharul fasad fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Leungeun-leungeun jalma nemrak karuksakan di muka bumi, di daratan jeung di lautan. Teh simkuring napakuran bahwa dicabut keberkahan. Nya. Aya jalma-jalma ieu anu alladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha. Keur mah takabur, keur mah ngabohongkeun, ditamah takabur kan kitu nya. Janji Allah Subhanahu wa taala ditutup panto langit, moal dibukana panto langit, ditutup dicabut keberkahan. Anu kadua, berjalma-jalma anu model kararitu mah doana moal diijabah. Doana moal diijabah. Satungtung maranehna can daek tobat. Nu katilu amal moal rek ditarima. Amalna moal ditarima. Anu kaopat ruh maranehna lamun maranehna contoh Firaun. Ya. Firaun paeh ruhna moal disambut kalawan hade ku para malaikat. Firaun paeh bumi jeung langit henteu nangis. Nya. Tapi jalmi anu ahli ibadah, jalmi anu midamel amal soleh, iman takwa ka Allah, upami maot bumi sareng langit nangis. Cek bumi teh aduh si pulan maot mah. Kaula moal katincak deui ku jalmi anu soleh. Cek langit teh si pulan maot mah kaula moal niungan deui, moal ngayuhan deui jalmi anu soleh lantaran mah maot. Firaun mah Abu Jahal, Abu Lahab, Namrud, paeh bumi jeung langit teu nangis. Nya. Tapi justru anu gumbira teh seuneu neraka jahanam anu bakal ngaduruk maranehna. Tah, ruh jalma-jalma tersebut
moal disambut kalawan hade ku para malaikat. Di mana disimpenna ruh jalma nu kararitu? Di sijin nya. Tapi ruh jalmi anu iman nu midamel amal soleh anu takwa ka Allah disimpenna di mana? Di iliyin. Tuh paya pantos benten nya. Ibu ketos ngaos. Tinggalnya Quran surat anu ka 28. Surat naon nu ka 28? Quran surat nu ka 28 teh satosna Quran surat anu ka 27. Quran surat Al-Qasas bunyi ayat 83. Kami telepat. Tilka darul akhirah. Surah Allah. Ieu atanapi eta kahirupan akhirat teh. Darul akhirah, lemur akhirat teh, negeri akhirat teh. Naj'aluha. Ku kami disadiakeun, ku kami dicawiskeun, ku kami dijadikeun eta lemur akhirat teh. Lilladina pikeun jalma-jalma la yuriduna uluwa. Allah nyiptakeun ngajadikeun ayana lemur akhirat teh pikeun jalma-jalma anu lain maranehna nalika hirup dalam dunyana uluwa anu henteu sarombong anu henteu takabur fil ardi wala pasada di muka bumi wala pasada jeung anu teu nyieun karuksakan di muka bumi. Tos seueur pan katinggal ku urang ayeuna nya. Jalma geus ngaruksak tatanan kahirupan nya. Ras jalma geus ngaruksak keur mah tatanan kahirupan diruksak. Ibadah jalma-jalma diruksak nya. Terus akidah jalma-jalma dipengkolkeun supaya salasar tina ajaran Al-Qur'an jeung as-sunnah. Wal akibatu lil muttaqin sareng akibatna atanapi anu disebat balukarna lil muttaqin pikeun jalma-jalma anu takwa. Tah negeri akhirat nya ku Allah diuningakeun. Salajengna dina Quran surat Al-A'raf anu tadi ayat 40. Saparantosna Allah Subhanahu wa taala nerangkeun ku pidawuh anjeunna yen jalma-jalma anu ngabohongkeun kana ayat-ayat Allah sareng anu maranehna takabur kana ayat-ayat Allah teu daek maranehna narima kana ayat-ayat Allah. Allah muarek mukakeun lawang-lawang panto-panto langit anu tadinya anu 4 tadi teh nya dicabut kaberkahanana kan kitu nya. Doana moal dijabah kan kitu nya. Amalna moal ditarima sarta ruhna moal disambut sae ku para malaikat. Allah nguningakeun janji Allah nu kadua wala yadkhulunal jannah maranehna muarek diasupkeun ka surga. Ieu janji Allah nu kadua. Wala yadkhulunal jannah maranehna jeung maranehna moal diasupkeun ka surga. Hatta yalijal khimalu bisamil hiyat. Sehingga sok sanajan nepi ka onta bisa asup kana liang jarum. Kartos ari panto surga alit ageung. Panto surga alit ageung. Keur jalma-jalma nu kararitu mah boro-boro mah panto surga leutik sagede liang jarum nya. Panto surga gede oge moal bisa asup. Kartos Bu. Komo lamun panto surga leutik nya. Panto surga teh gede. Maranehna moal bisa asup ka surga. Patarosan Bu, ari panto surga aya sabaraha hiji?
tungtung ayat surah Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika najil mujrimin. Wa kadzalika jeung eta teh nazi balesan ti kami surah Allah al mujrimina pikeun jalma-jalma anu daroraka. Jalma-jalma narika hirup di alam dunya anu tadi teh kadzabu biayatina wastakbaru sarta pikeun jalma-jalma anu resep genah betah cicing dina salah, genah betah cicing dina kamaksiatan. Nya. Tah dugikeun ka ku Allah Subhanahu wa taala diuningakeun. Ayat 40 hijina lahum pikeun maranehna min jahannam mihad. Bakal jadi pangeusi neraka jahanam. Wa min fauqihim maraneh eta bakal jadi pangeusi neraka jahanam di amparan nya. Wa min fauqihim gawas maranehna bakal diamparan ku seuneu neraka jahanam. Tuluy disimutan ku seuneu neraka. Upami kulam di alam dunya jalma-jalma anu daroraka, jalma-jalma anu kalupur, anu kadzabu biayatina wastakbaru sarena dina naon? Dina tempat sare anu serba leuknya. Alga spring bed, ligna, berenya kasur anu empuknya, kamar anu indah, leus teh. Engke mah di amparanna teh ku seuneu neraka. Tuluy disimutan ku seuneu neraka. Kartos Bu. Kagambar kurang sadayana. Nya. Siksaan neraka teh jalma-jalma teh dibeuleum. Anu suluhna teh kunaon suluh neraka? Seuneu neraka? Nya. Ku batu jeung jalma waquduhan nas wal hijarah kan gitu. Suluh seuneu neraka teh nya batu jeung jalma dipake meuleum jelema. Kartos ya jelema dibeuleum ye. Jelema teh dibeuleum dina neraka. Suluhna batu jeung jalmi dipake meuleum jelema. Kartos Bu. Dugikeun ka nya diamparan ku seuneu neraka disumutan ku seuneu neraka nya. Ibu osok ngabakar lauknya, sok ngabakar daging bapak-bapaknya. Lauk nu dibakar ku ibu lauk nu kumaha? Lauk nu geus paeh nya. Daging anu dibakar ku bapak-bapak, ku ibu-ibu teh daging nu tos paeh, nu tos kengeng mencit. Dibakar kannya dibulak-balik. Engke mah dina neraka nu dibeuleum teh sanes jalmi nu maot. Jalmi nu hirup. Jalma hirup dibeuleum dina neraka. Diamparan ku seuneu neraka, disimutan ku seuneu neraka nya. Koceak dengek gulang-guling Bu tah. Dina Al-Quran surat Al-A'la ku Allah diuningakeun maranehna teh dina neraka dibeuleum nandangan ka nyeri ka peurih kahinaan. La yamutu fiha wala yahya. Terus la yamutu fiha wala yahya manehna teh hirup manehna teh paeh. Saur istilah sepuh mah naon? La yamutu fiha wala yahya teh hirup teu teuneut paeh teu hos. La yamutu fiha wala yahya. Koceak dengek atuh nya. Hiji tah. Dina Quran surat An-Nisa diuningakeun. Tinggallah ku ibu. Quran surat An-Nisa ayat kanu 50 genep ayatna. Surah Allah Subhanahu wa taala innal ladina kafaru bi ayatina. Tadi mah dina Al-A'raf innal ladina kadzabu bi ayatina nya. Dina An-Nisa mah innal ladina kafaru bi ayatina. Mali dina ayat anu sanes mah innal ladina kafaru bi ayatillah. Ya.
Saestuna jalma-jalma anu maranehna kufur kana ayat-ayat Allah, saupa nuslihim naro, pasti kami bakal ngasupkeun maranehna nya dibeuleum maranehna ku seuneu neraka. Kulama nadijat juluduhum, kulama tiap-tiap nadijat tutung juluduhum, kulit maranehna. Eta disebut kulit teh jeung awakna henteu. Hah? Jeung awakna pirako tutung kulitna wungkulnya. Tah tiap-tiap awak maranehna tutung geheng garing. Anu tadi teh diamparan ku seuneu neraka, disimutan ku seuneu nerakanya, dibeuleum digarang teh nya. Ulama nadijat juluduhum, tiap-tiap awak maranehna jeung kulitna, kulit jeung awakna tutung geheng, dibeuleum ku Allah Subhanahu wa taala. Maka badal nahum juludan goeroha, ku Allah diganti deui ku awak nu anyar, ku kulit nu anyar. Tos tutung geheng teh bunya jadikeun deui awak nu anyar, kulit nu anyar anu rupana bodas. Beuleum deui teras teh kitu. Hartina eta tempat teh tempat anu pinuh ku kahinaan, hina salagina kan gitu. Nyeri salawasna, perih salilana. Dugikeun ka surah Allah Subhanahu wa taala, liyadukul adab, pikeun maranehna supaya ngarasakeun siksaan. Pongana hirup dalam dunyana nya kufur nya kana ayat-ayat Allah, nya ngabohongkeun kana ayat-ayat Allah, tuluy takabur nya. Tungtung ayat innallaha kana ajizan hakima. Tah nyambung Bu. Quran surat Ad-Zumar nya. Dina Quran surat Ad-Zumar Allah Subhanahu wa taala nguningakeun ayatna ayat 71. Ya golongan nu kenca tadi dinya anu nampi buku catatan amal ti palih kenca. Wasiqal ladina kafaru jeung digiringkeun, jeung diabringkeun alladina kafaru anu maranehna teh jalma-jalma anu kalupur ila jahannam jumaro kana neraka jahanam. Saabringan, sagolongan, sakelompok. Hatta idza jauha, nepikeun ka maranehna datang ka eta neraka, putihat abwabuha, brai dibuka panto-panto neraka teh. Eta teh Bu jalma-jalma dina poe kiamah digiring diabringkeun kana neraka teh pada mugen. Sabab geus ningali lentaban seuneu neraka jahanam. Aya nu merod, digusur. Gambaran di alam dunya. Pamijalmi midamel kagorengan, jalmi midamel kajahatan, tuluy ditewak ku polisi. Merodnya dibangkol, merod, mung dibawa ka polisi teh kan? Nya. Tapi aya deui jalma nu ditewak ku polisi teh atoh. Bari seuri di kamera tepannya, bari dadah aya nya anu kitu. Aya loba malah nya. Nya. Daerah-eraheun kan gitu. Tahya wasiqal ladina kafaru ila jahannam jumaro hatta idza jauha wa putihat abwabuha. Wa qala lahum khajanatuha. Ras anu ngajaga neraka teh nyarios. Nanya ka eta jalma-jalma anu bakal diabuskeun kana neraka. Alam yatikum rasulun minkum. Nah teu pernah aya nu datang ka maraneh di antara maraneh saurang rasul mah, saurang ulama, saurang ustad. Yatlu alaikum ayati rabbikum anu mangmacakeun ayat-ayat pangeran maraneh, anu ngajelaskeun, anu nerangkeun eta ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ka maraneh. Wa yundirunakum liqa'a yaumikum hada, jeung anu ngageuing, anu mere pangwawadi, anu nganasehatan, anu ngadepikeun ka peringatan yen maraneh kabeh teh bakal papangihna jeung poe ieu.
Qalu maranehna nyararita bala duh seueur cenah. Tungtung ayat ucapan maranehna punten walakin haqqat kalimatul adab alal kafirin. Kila dicaritakeun ka maranehna udhulu abwaba jahannam khalidina fiha. Sok ayeuna maraneh geus arasup lah kana neraka jahanam. Khalidina fiha maraneh bakal langgeng di neraka jahanam. Pak bisal maswal mutakabirin. Tempat anu kacida pisan gorengna keur jalma-jalma anu talakab. Nya. Hiji Allah Subhanahu wa taala diuningakeun tempat anu pinuh ku kahinaan, kanyerian nya jeung kaperihan. Para sepuh, para ibu, miwah para bapak jamaah pangaosan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Salajengna Allah Subhanahu wa taala nguningakeun tempat anu kadua. Gerahna teh nu ieu nu kahiji. Bu yos pamilangkung ti jam 8. Urang gredegeun we nya. Tempat anu kadua mah tempat anu pinuh ku kanikmatan, tempat anu pinuh ku kabagjaan, anu nampi dina poe kiamah buku catatan amal ti pali katuhu. Saha ieu teh? Dina Quran surat Al-A'raf di antawisna ayat 42. Surah Allah Subhanahu wa taala waladina amanu wa amilus solihat sareng ari jalmi-jalmi nu iman sarta anu midamel amal soleh latukalipun nafsan ila wus'aha. Allah henteu ngaberatkeun ka maranehna. Allah teu ngaberatkeun ka hiji hamba ila wus'aha kajabi anu kadada kaduga. Maksadna jalmi anu midamel amal soleh dibarengan ku iman ikhlas karena Allah midamel ibadah nu kadada kaduga kartos teu mampu zakat infak atanapi sedekah nya teu mampu kurban ku harta ku tanaga kartos teh kitu ulah nya nu kadada kaduga. Teu tiasa salat bari ngadeg bari calik, teu tiasa bari calik bari ngagoler. Allah teu ngaberatkeun ka hiji hamba eta jalmi-jalmi midamel amal soleh bari iman ka Allah nya nu kadada kaduga ku aranjeunana ulaika ashabul jannah. Aranjeunna teh jalmi-jalmi anu bakal jadi pangeusih surga. Hum aranjeunana fiha khalidun ya, bakal langgeng di atas surga. Wa najauna fi sudurihim min gil. Allah nyabut tina kadengkian hate-hate maranehna. Nalika hirup dalam dunia teh teu aya hasudnya, teu aya dengki kan gitu. Teu aya suyan iri ka batur henteu. Jongjon we ngalaksanakeun ibadah ka Allah ku keimanan tur keikhlasan karena Allah. Sarta tajri min tahtihimul anhar dihanapeun maranehna teh nya ngalir nya walungan-walungan. Wa qalu sareng ahli surga engke penduduk surga insyaallah kalebet urang sadayana nya nya insyaallah kalebet urang sadayana engke di surga teh qalu wa qalu bakal nyararios alhamdulillahilladzi hada nali hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ta ieu teh cariosan ahli surga engke kalebet insyaallah urang sadayana engke di surga bakal nyarios anu neme tah bakal nyarios kitu tah ahli surga teh bakal nyarios naon alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laulaan hadanallah. Ieu teh cariosan ahli surga ya. Sarta
ku Allah Subhanahu wa taala diuningakeun laqad ja'at rasul laqad ja'at rasulu rabbina bil haq wa nudu antil kumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Allah tos miwaris ye surga alatan hasil karya nalika urang sadayana hirup di alam dunya midamel amal soleh midamel ibadah anu kadada kaduga ku urang sadayana. Nah, ahli surga dina Quran surat Al-A'raf insyaallah kalebet urang sadayana ke di surga teh bakal ngucapkeun alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laulaan hadanallah. Kantun ieu nya hartosna sareng terasna ayat mah nya aos we nya Quran surat Al-A'raf ayatna ayat 42 nya. Margi ieu tos jam 8 mau dihartoskeun ku simkuring pami dihartoskeun ibu moal maca Al-Qur'an. Ya. Ras kana Quran surat Ad-Jumar nya. Quran surat Ad-Jumar ayat 73 Allah Subhanahu wa taala diuningakeun sami sareng anu tadi mung benten tungtungna wasiqal ladina taqaw rabbahum ila jannati jumara wasiqa digiringkeun diabringkeun nya aladina taqaw jalma-jalma nu takwa mah geus pasti iman. Jalma nu iman cantang tu takwa kartos. Tah jalmi-jalmi nu takwa diabringkeun digiringkeun ka surga. Gambaran di alam dunya. Upami urang engke insyaallah nya amin nya urang digiringkeun ka surga. Urang bade merod moal. Aya jalmi anu digiringkeun ka surga merod. Moalnya malayanya. Ibu digiringkeun, hayu mangga urang taruang tuh. Digiringkeun kana tuang mapan, paheula-heula balapnya. Artos, tapi upami ibu digiringkeun ti warang ngawasuh wadah, kumaha tah? Merodnya. Pada alim ngawasuh wadah mah nya. Tajalmi-jalmi nu takwa digiringkeun ku Allah Subhanahu wa taala ila jannati jumara ka surga. Sakelompok, sarombongan, sagolongan. Sami egenya. Hatta idza jauha wa putihat abwabuha. Dugikeun teh ka surga. Brai dibuka panto lawang-lawang surga. Wa qala lahum khazzanatuha eta nu ngajagi surga teh. Saha malaikat anu ngajagi surga? Nyarios engke teh ka nya ka ahli surga teh kalebet ka urang sadayana tah insyaallah nya. Dugikeun ka salamun alaikum. Aduh dibageakeun. Diwilujengkeun. Salamet cenah salira. Salira nalika hirup di alam dunyana. Kersa ibadah, taat ka Allah, taat ka Rasul, cinta ka Allah, cinta ka Rasul, ibadah salira nu kadada kaduga, janten aset, janten cengcelengan, kanggo salira sadayana hirup di alam akhirat di surgana Allah. Salamun alaikum tibtum fadkhuluhal khalidin. Angga cenah salira geura lalebet ka surga. Cing betah. Salira bakal sadayana bakal langgeng di dinya. Bu, di surga emahnya teu disebat cing betah ge bakal betah. Contoh dina gambaran aspek kehidupan di alam dunya. Ibu ramana nganyang ka putra ibu ramana nganyang ka putrana. Saur putrana teh saur minantuna mamah apa aduh bingah abdi. Sok cing betah di dieu mamah sareng apa ibu sareng bapaknya
Anggap ya bumi nyalira. Sabetah-betah nage indung bapa cicing dinu jadi anak saminggu ge pan geus hayang balik deui. Leres teh. Tapi anak nganjang kanu jadi ibu rama nya. Ibu ramana bunga. Teu dititah cing betah ge anak mah bakal betah cicing dikolot mah. Nya, leres teu? Dinu jadi indung bapa mah leres. Nya. Indung bapa mah ngurus anak teu hitungan. Pan nya teu hitungan saha anu ngitung. Nu jadi indung jeung nu jadi bapa ngurus anak. Dicatat sugan. Tah, urut meuli popok baheula maneh ngalahirkeun. Meuli jolang jeung urut meuli susu, urut ngurus maneh urut nyakolakeun ka TK, nyakolakeun ka SD, ka SMP jeung ka perguruan tinggi tah beak sakitu miliar. Nya, teu aya nu ngitung kolot indung bapa ngurus anak. Tapi anak ngurus nu jadi indung bapa. Nalika bapa gering, nalika indungna gering, ditulis, dicatet nya. Tah kitu anak. Sakalian nu jadi indung bapa nginjem kanu jadi anak oge ditagih ku anakna. Bilih hilap cenah emak. Bilih hilap apa ti payun kantos namut cenah ka abi artos 20.000. Geus sabulan ditanyakeun. Nya. Tapi anak paribasa nginjem kanu jadi indung jeung nu jadi bapa. Ikhlas we tara nanyakeun nu jadi indung jeung bapanya. Jarangnya. Tah para malaikat nu ngajaga surga mempersilahkan ngabageakeun nya ngawilujengkeun disambut ku budi marahmai nya anu responna sae ngawilujengkeun sok mangga salira ge lalebet ka surga. Wa qalu tah ieu nu kaduana dina Quran surat Az-Zumar ieu mah nyararios teh ahli surga teh insyaallah kalebet urang nya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah wa awrasnal ardo natabau minal jannah haitsu nasya fa ni'mal ajrul amilin. Tah teh bakal nyarios kitu. Hartosna mangga ku ibu-ibu diawas dinya dihartoskeun we nya. Ke jam 8 terus bade langkung 8 menit. Kasimpulanana urang sadayana ti Allah bakal uih ka Allah nya. Allah nyadiakeun dua tempat neraka sareng surga. Urang sadayana kedah kalebet ka kelompok golongan hamba Allah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kahiji nampi buku catatan amal ti pali katuhu. Nu kadua diabringkeun digiringkeun ka surgana Allah. Nu katilu urang cing janten ashabul jannah. Nya. Ashabul jannah. Nya. Janten penduduk pangeusi neraka. Neraka surga. Simkuring mangetese ka ibu-ibu ternyata ibu-ibu cenghar keneh teu nunutan. Urang sadayana cing janten penduduk ahli surga. Janten tetangga Rasul, janten tetangga para sahabat. Di tempat anu pinuh ku kanikmatan, tempat anu pinuh ku kabagjaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Beros cekapnya nu kadada kaduga ku simkuring duduikeun mudah-mudahan aya mangpaatna ka urang sadayana sarta ngaturkeun jazakumullah khairan ka Istiqomah Media anu parantos nayangkeun nya. Tiap-tiap pangaosan oge ka sabudureun para iwatu iman anu aya khususna di Kalapatilu umumna di luar Kecamatan Pameungpeuknya oge luar Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan sehat walafiat sadayana sarta Allah Subhanahu wa taala tetep maparinan bimbingan ku hidayah sang topikna ka urang sadayana. Oge Allah Subhanahu wa taala cing maparinan kamampuhan ka urang sadayana kanggo nulungan agama Allah, kanggo ngahirupkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng kanggo ngamamurkeun masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sarta urang sadayana ulah kalebet ka kelompok golongan jalma-jalma anu kadzabu bi ayatina. Oge ulah lebet ka kelompok golongan jalma-jalma anu alladzina kafaru bi ayatina. Loba jalma ayeuna teh anu geus ngabohongkeun ayat-ayat Allah,
nu kupurkan ayat-ayat Allah anu haram geus dihalalkeun. Nu halal geus diharamkeun nya. Loba jalma anu nyumputkeun hak jeung nyampur adukeun hak. Sedik jelas geus haram dihalalkeun. Anu halal diharamkeun. Bajigur halal tapi teu diarinum nya. Tapi nu haram arak dihalalkeun. Gitu kan? Tah, urang mah ulah naon kitu? Ulah kabawa ku sakaba kaba. Tetep Allah maparinan bimbingan ku hidayah sang topikna ka urang sadayana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.